Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu purna milih abdi ngaganggu waktu sakedar. Abdi sadaya diseman satu kedung waringin di pasihan panjang bahasa Sunda. Piwarang wawancara bapak. Mun tiasa abdi sararencangan bade ngajadikeun bapak pikeun narasumberna. Tiasa abdi ngawawancara bapak sakedar. Sapunten satu purna menawi bapak karasa diwawancara. Biasa. Rupina bapak saha namina. Taman Lahirna di mana? di Bekasi. Usia bapak sareng baraha? Ayeuna 40 genep. Tahun baraha bapak jinten jadi buruh? Tahun 8 genep. Rupi bapak naon cita-cita? Abdi mah cita-cita baheula mah hayang jadi abri. Kenapa bapak hayang jadi buruh? Jadi buruh mah eta kewajiban kan kehidupan. Naon motivasi bapak damel jantan buruh pabrik? Ambe semangat teh kerjana. Kumaha perasaan bapak ngantos janten jadi buruh? Perasaan kumanya seneng bahagia gitu. Selain jadi buruh, apa bapak aya penghasilan lain? Aya ngejualan jalan. Kenapa bapak langsung milih jantan buruh dibanding bekerja? Jadi buruh mah kehidupannya lumayan alhamdulillah. Nah, anjeun kantos ngalaman masalah dina perdamelan sisi anjeun. Pernah teuing tawakal jeung sabar ngaranana. Kumaha cara ngatasina? Ya sabar jeung tawakal na atas saya. Tiasa bapak ngadongkeun suka dukana. Suka dukana nya pedamelan kumaha tuh karena digawe pasti aya suka dukana disenang dan jeung bahagia we kitu lah lakonan. Kumaha kesan sareng kesan kanggo bapak sareng rancangan salaku buruh? Bagi buru-buru ayeuna mudah-mudahan jantan jadi buru anu baik. Mudah-mudahan jantan jadi buru anu selalu baik ya kita judul lah. Atur nuhun mana waktosna bapak dina wawancara ku kelompok abdi. Sadayana sareng mudah-mudahan silaturahmi ieu ngajadikeun pamangke kanggo urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.